salah eta mah. Tuh, ngali genjangnya tuh hiji. Ngaleng ka dia tuh 2, 3, 4, 5 tuh. Jeung gobeg ulah. Ulah tah itu mah. Ieu tah. Terus nu kieu teh tah. Tah, nu kieu. Ya suku kurang aja gamping kieu tah. Tah ieu kitu. Ah, ieu mah rada leuleus kan keur urang mandihan ke kaki nu kieu mah. Orang rek nuluykeun silat kakina oka. Di warung. Mana rek kenaon eta? Iya, urang teh rek diajar silat kakina ok nuluykeun kamari urang. Wah, tuh kebeneran bisa ngiluan teh urang euy. Hayu wae eta. Hayu atuh. Hayu urang sampai sirian. Oh, hayu. Ya biar rencana tapi ya teh hayang ngiringan silat diajar. Sahana mina. Ya. Mina, damang. Tapi aduh tipali tongo Kak. Pada ngiringan silat. Oh, atuh ari kitu mah seureun mending abi ge hoyong. Ari yakin okna ini di mana? Ah, teu aya. Urang kabumina we lah. Ayo atau di mana itu Bumina? Paling ditu ayo. Ayo orang tang mana ya? Ya ayo. Ya seperti lah. Ya. Gimana ieu mah kina oprek jauh kene? Teu ieu ka dieu tah, geus deukeut da. Oh, nya ayo. Jalanan oge Kan kemari geus hujan ieu teh. Can gitu teh. Geus eta hareup. Anu ieu lain ieu mana? Tuh itu tuh. Lebah. Oh, nu lebah. Hup. Aya aki mah. Teu aya jang aki mah ka kidul ka kebon. Oh, di mana kebonna? Itu tuh ka kidul eta nu kan tuh pun ka kidul ka aki. Paling ditu. Nya. Oh, Kidul. nya. Iya tuh. Nya nuhun we. Nya.
Aduh, enak begini ayan apaan si Ujang dia bawa dia. Aduh, tukang olahraga pasna ieu. Kamari ki ieu mah. Oh, nya eta mah aki mah eta mah meureun nganter si Ujang eta meureun nya. Heuh sok dariuk kan dariuk. Urang ngawangkung heula jeung aki gara di dieu ada meureun heuh keuring kamari anu kamari mah geus. Tah meureun eta mah tinggal ngadidik nu ayeuna aki mah kitu nya. Ngan aki mah didikan kamari mah nyaho ka si Ujang ieu mah. Ayo Ujang teh mar paling ieu teh Ujang. Abi ti tongo ki. Di tongo. Syukur meureun dianterkeun bareng ku si Ujang dua ieu mah da jiga incu aki tiluan. Ayo Ujang teh kana ai kakasih teh sah Ujang. Ay abi ki nami abi teh adul. Adul. Di tongo. Ya abi teh bade hoyong ngiringan ieu kan. Syukur Belajar silat gitu. Meungpeung ora Ujang, meungpeung kos aki-aki kieu kana kokolot pegog geuning ah. Tah. Ngana aya di Abi ge ki ieu teh hoyong ngiringan ki teh. meureun sok dek miluan meureun nya meureun berarti meureun ente teh tiluan bisa kalikeun ku aki gitu. Jadi ieu teh urang babak terakhir we entong katilu urang tepe ka kadua ngan moga-moga Ujang ceung lancar. Ceung lancar kade ulah dipake somong adigung gede hulu nya Ujang nya anu ieu anu kakara ieu. Anu kakara ieu. Ieu mah kos incu aki nu di Jakarta ieu mah ieu asa gobog ieu mah tukang olahraga kosna ieu. Kos aduh. Heuh sarupa jeung budak aki teh nu di ditu nu di kota. Heuh sok. Kade aki dek papagahnya, heuh da aki teh jeung hareudang itu sabenerna mah marerang jeung rarateul heuh aki-aki. Hayang ngelaan lain teh sopan ya ka semahnya hampura ieu. Hampura. Ngan ieu mah mun aya babaturan aki anu ngadengkeun anu jauh anu deukeut heuh hampura da ieu mah. Heuh aki teh kabecus dengan sakieu. Aki teh ngan ieu mah urang sugan jeung sugan. Heuh meureun eta mah urang kana duleupeun we urang kana intina we kitu nya. Urang sok ngajajar Ujang di dieu. Urang di dieu ngajajar. Tiluanana sok. Meureun aki ya dek ngalaan tarumpah heula. Teh heulana. Saurang heulana saurang ieu anu anyar. Awas nya tingalikeun aki. Teh lamun ku aki heuh di papagahan teh. Ku aki teh salah eta mah. Tuh, tingalikeun jamnya tuh hiji. Kaleng ka dieu tuh 2, 3, 4, 5. Tuh, awas. Walah, ieu tah ieu. Ieu ka dieu saeutik. Ulah je ganting. Ka dieu ucuh tah. Ieu ka itu keur hareupeun. Tah, sakitu bisi dik kitu ku baturun ke. Tah, bisi dik kitu ku batur sok mundur deui. Ujang nu kamari rek diapalkeun. Nya. Nu bieu. Nya sok Dek saurang sangat genah ka akina. Sok saurang heula tingalikeun. Ieu. Hiji tuh. Awas tuh. Rengkuh. Coba urang teh nu ditingali teh tuh nu dihareup. Eta bakal paeh urang teh ningalikeun ka hareup tuh. Ceuk ade itu ka hareup tuh. Tuh ka hareup. 2 tuh. 3 bilangan. 4 5 tuh. Ceung obok teh. Ceung obok ulah tadi itu mah. Ieu tah. Terus nu kieu teh tah. Nu kieu. Ieu suku kurang. Maki. Tah, gitu. Kudu rengkuh. Urang teh hartina rengkuh. Jeung batur kudu sasalaman. Tah, kitu meureun ana mah. Ujang ieu dek aya sok. Aki tah hiji tuh. Awas tuh. Rengkuh kitu tuh. Ret. 2 tuh. 3 4 5 5. Ceung bobog.
pulang aja gamping ya tah ya gitu ah marah dah lulus kan keur urang mandian ke kaki nu kieu malah nu kieu mah sok yang mah jang urang dariuk tah sai cician sok dari nu heula sok dari nu heula da kieu mah kana pako eta mau geretanana ucu cing sok jang cai we cai sok jang sok bismillahan jang kudu bismillah mah eta nomor hiji sok tak ieu nambereun kaki wakinya ai aki teh ai ngawirid tapi ka geus mah aki kira heuh kokolet begog sing bensin jang aya Aya ki kalarasan ya aya, rokona ge aya kan. lah aki mah dah kana rokok teh sok rokona aya ki. sok beki kana rokok mah Ki kieu abdi teh nya heuh mata kumaha teh kumargi nya enjing teh bade angkat di ka Bandung. Nyang teh abdi teh nya diteraskeun deui we nya saetos uih mulang damal kitu nya. Nama kieu we urang potong we urang maga peralatan cekolot teh mah nya. Urang sembek ieu we heulaanan belajar teh. Engke segmen anu ka ditu urang tuluykeun. Aki ceung cager nya ceung sarehat. Tah kitu Nah gitu aki duakeun atuh muga-muga ceung di alam dunya ada heuh dah aki teh. Geus condong ka ditu geus bautan disebutna teh kitu ah. Itu saena mah muga-muga si Ujang ti aki sasiereun sabenyeureun tapi mi HP amanat ulah dipake jail kaniaya iren sinatren kanu jadi pada manusia kudu rengkuh urang teh nya jang kudu rengkuh kudu angkuh sasalaman jeung batur salam sabab ngabalas assalamualaikum teh ganjaranna gede di papagaan ku aki mah di papagaan heuda aki ke baheula teh ieu teh sanes teh isin ke Ujang eta teh 0 teh 05 aki mah mun 05 mah butuh ai kopi mah da aki mah tara kana kopi mah cairna wungkul heuh udah dek sakuan bagi aki nya nuhun we ieu mah urang manfaat dunya akhirat ieu da hayang 05 aki mah lah